urang anu dijelaskeun dina Al-Qur'an innal abrara lafi naim baturna abror mah di jero kubur nu tadi nu karasep nu sareungit nu baragus nu ngaku langsung abdi salat nu 5 waktu abdi tahajud abdi duha abdi witir abdi salat hajat abdi zikir maca Quran dan lain sebagainya indah amat sementara nu pujar mah komo anu mangarana lain ka Allah ieu mah anu bangsa asing-asing jelema nu maksiat bae ge seperti tadi babaturan di jero kuburanana teh keur garoreng patut bararau ngakunyana abdi nipu abdi zalim abdi ngabohong abdi teu jujur abdi teu adil ya karib hajunyana ngabejaan sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya kami mah bertanggung jawab sok rasakeun deuk kumaha coba yeuh deuk kumaha coba masya Allah renungkeun mun urang isuk pageto maot Gusti Allah nu agung nah tapi lamun urang ku harina geus nyieun KTP mah begitu datang ke kuburan malaikat datang langsung ku dia KTP nah mana KTP masya Allah KTPS ya mah kartu tanda penduduk surga boy mantep dan kadieu bae KTPN kartu penduduk neraka tak kuari ya Allah ya Rabb nu mantap jelema teh kuari aya anu hudang dipeting teh langsung ka Gusti Allah taqarrub tadarrulah di dunia mah jamualila ieu kemewahan dunia anu kuari keur diudag-udag ancul-anculan jelema ngudag-udag kemewahan dunia tanpa terkecuali geus pugu nu tadina teu masantren cacak-cacak nu masantren ge boro-boro nu masantren geus jadi kiai ge da sikana ancul-anculan ngudag kemewahan dunia eta mah jelema anu parem mata hatena ketika benta mata hatena ya Allah naon hartina ngudag-udag dunia isuk pageto bakal pae